kuari mah ngaji heula baru syariat. Mun urang hayang datang ka dieu ayang kayak guruna geus siap jasa. Guruna geus siap tinggal neangan muridna saha nu endek ninggalkeun dunia jeung makhluk. Muridna teu kudu hese, teu kudu di suratan di SMS teu kudu. Jajan namanya nyahoun atuh, lain ge wali atuh anu teu nyahoun ka batin mah. Kesiapanana kan di deuleu heula ieu. Ngaji nage masih kene mubtada dinasabkeun. Atuh geus beres atuh kayak kaditu aja saya wali bodoh heran. Mentak kamari aya nu ceramah. Itu ilmu kewalian bukan hanya untuk yang pintar saja, yang bodoh juga tuh kapan ngertinya sama Allah. Kalau ilmu kewalian hanya untuk orang pintar. Contohnya Ki Bilal juga begitu masuk Islam dia diangkat jadi wali, dia kan masih bodoh syariatna. Ngomongna tah jeung tihang. Pantaukeun kiai kos gitu ieu. Engke aya wali bodoh, begitu ditanya, "Wali, ya, ini kita kalau udah punya istri 4 nih, sekarang mau nambah lagi?" "Ya boleh. Boleh sampai 7 juga nggak apa-apa. Kalau ada bawa ke sini." Wali tolol kan eta kos itu. Ya, ini bagaimana wali Syekh? Kenapa? Ini kan saat darurat di Indonesia. Terus kita kalau ngeridit, "Wah, nggak apa-apa, bawain saya 1. Tolong bayarin sama situ." Tolol tetap wali. Menyawali resepkeun ka mobil, menyawali resepkeun ka motor, minta pangbayarkeun deui. Eta gara-garana kos kitu. Lain disucikeun, dimurnikeun, makin suci, makin suci, makin suci, makin murni sehingga eueuh nafsuan. Kangjeng Nabi dibere nafsu, tapi kekuatan nubuwahna leuwih kuat tibatan nafsuna. Eueuh nanaonan nafsu di Kangjeng Nabi mah. Sahabat kitu kene, eueuh nanaonan sebagian sahabat tuh dipilih ku Gusti Allah nafsu aya, tapi model si Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya nafsuna ieu eueuh nanaonan jeung kasahabatan. Kitu kene para tabiin sebagian ku Gusti Allah diistimewakeun datang ka kuari lah. Datang ka kuari anu bisa mengendalikan nafsu nah istimewa. Tinggal ieu urang kumaha ieu nu hayang atuh masalah ngaji heula atuh ngaji dage mingguan. Sakalinya minggu ieu minggu kamari poho jadi wali kos gitu. Tanya nu kamari ai kamari nyarita kenaon? Ulah nu kamari kuari bae. Nu tadi teh timimiti datang ka kuari ayar ka manana tenang. Teu kuat.